Pasal kaopat pangsa eutikna maca salam. Ari pangsa eutikna maca salam eta cukup assalamualaikum. Maksud nama ieu teh pangsa eutikna maca salam dina salat. Pangsa eutikna maca salam minimalna atunya dina salat teh nyaeta ngucapkeun assalamualaikum. Sebagaimana telah diketahui bahwa salam dina salat teh termasuk rukun salat anu bangsa qauli, anu bangsa ucapan. Nah, tasdidna lapad assalamualaikum nyaeta dinasin lapad assalamu. Entong kieu assalamualaikum. Eta mah teu aya naonan. Teu aya tasdidan. Anu salajengna bab 2 zakat pasal kahiji anu wajib di zakatan. Anu wajib di zakatan genep perkara kabehna. Hiji sato ingon-ingona emas perak kaduana. Awas tuh. Harta anu wajib di zakatan teh aya sabaraha cenah? Genep. Aya genep. Hiji sato ingon-ingon. Sato ingon-ingon teh onta, sapi, doma, eta sato ingon-ingon. Engke teh lamun gaduh onta sekian ekor, lamun gaduh domba hayam mah henteu. Lamun gaduh hayam, gaduh domba sekian ekor, gaduh sapi sekian ekor, maka kedah di zakatan. Nah tuh hayam tadi disebat dina ingon-ingon. Tadi zakatan. Mana ayanya? Cek aya tadi. Duh kan henteu. Nu kaduana harta anu wajib di zakatan teh emas perak. Naon cenah? Emas perak. Upami al gaduh emas sekian gram atawa perak sekian gram maka kedah di zakatan. Jadi engke aya batesna. Tilu hasil jajadian, hasil pepelakan. Engke lamun al panen hasil pepelakanana sekian ton maka kedah di zakatan. Kaopat barang dagangan. Nu kaopat harta anu wajib di zakatan teh naon? Barang dagangan upami al barang dagangan teh dihitung jeung sagala-galana tos mencapai sekian maka kedah di zakatan. 5 rikaj atanapi pependeman jahiliyah. Pendeman? Nya pependeman jahiliyah lamun orang manggih harta karun mun cek bahasa ieu ayeuna mah. Aya harta karun teh sebenarnya mah harta mangkorun jiga nama eta teh. Tah lamun al mendakan harta rikaj pependeman jahiliyah kedah di zakatan. Kita bakal dibahas hiji-hiji. Berupa barang mamun. Hah? Eta pendeman kitu. Moal mamun barang-barang da meureun mamun mah bakal buruk, bakal kadaluarsa ieuna oge. Betul. Kagenep harta nu wajib di zakatan teh nyaeta barang galian. Ai tadi mah emas perak, ari ayeuna mah barang galian. Ari emas perak barang galian sanes sami barang galian. Ngeun kadang kala mah aya jalmi anu gaduh emas jeung perak tapi henteu ngagali, tapi balikta ladang meuli. Paham? Talamun al tukang tambang metode tarik tambang lain. Tukang tambang teh tambang emas, tah berlian atawa naon barang tambang eta kedah di zakatan. Lamun engke mencapai sekian bakal dibahas hiji-hijinya.
Iya. Hmm? Seterusnya. Wah. Terus